Di dinten ka dinten, di waktos ka waktos nyerelek. Terang-terang ayeuna gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS mincak bagian ke-42 we nya para mitra. Aduh, hatur nuhun anu parantos noe subscribe sareng loncengna. Nu parantos noe like-na, nu sering komentar, nu sering ngabagikeun. Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Atuh para mitra kawargi-wargi Mang Jaya nu hoyong uninga dongeng naon wae nu paros di-upload, buka playlistna. Mangga di playlist dibuka para mitra aya tulisan playlist di ieu para mitra di nanti di toel gitu. Di toel para mitra. Zaman ayeuna mah kada toel-toelan. Aduh, di toel para mitra tangke we di toel anjeunna langsung keluar. Playlist teh carios naon barabat ieu. Dongeng naon nya teu ngabantu di judul contohna dongeng naon we kaseneng mitra yaitu diklik deui keluar sadayana para mitra anu parantos tamat maka jadi dongeng ieu teh acan tamat teh acan teh saayana anu parantos di-upload gitu. Mangga nyangakeun gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka-42 wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Gara-gara Harta. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-42. Para mitra atuh sakumaha nu kagambar dina bagian ka-41 pasuganda pupus alatan memang dipencit ku si Joni minantu orobodol para wargi sadaya ya. Aduh sugan masih borokokok. Tapi para wargi sadaya masyarakat manyangki eta teh cenah ku garong. Margi haritaman nu meuweuh nuju mahabu garong rampog malah aya gorombolan sagala. Ngagangsing banda-banda rakyat, ngabegal jalmi nu ngaliwat. Kitu para wargi kumaha terasne dongeng mangga urang teraskeun. Den Joni teu milu ka makam sabab ngajaga marwati pamajikanana. Atuh harita teh samalah tatanggana ge opatan milu nungguan marwati. Beuki ngaco samalah marwati ayeuna mah beuki nganyoehan baju sagala meni ampir orat. Kusangkaan tatanggana marwati ngagerebeg jadi obah tina alatan baluas ningali kaayan layon bapana. Aya nu mencit ku dasar kitu sabagian loba tatangga kitu deui nu rada angang timbul rupa-rupa sangkaan ceuk sawareh majarkeun pasuganda teh aral mencit maneh. Sabagian loba nu nyangka dipencit cenah ku rampog sabab harita teh bangsa rampog gorombolan garong keur memejeuna meuweuh ngaruksak karahayat di pakampungan. Akhirna tatangga di dinya ge geus loba nu ngarungsi ngarasasieun ku gorombolan atawa ku bangsa karamanu sejena. Kulantaran marwati jadi ngamuk nya kapaksa dikerem, di kamar pantona dikoncikeun jandela dipaku ti luar sabab sieun kabur atawa sieun ngabahayakeun ka tatanggana. Geus kitu mah Den Joni ngarasa bingung pilakueun. Ari rek ngejat teu tega kudu jadi pamajikan. Ari cicing bae sok sieun aya kajadian nu teu dipiharep ku manehna. Nya kapaksa Den Joni nungguan nu jadi pamajikan. Sanajan mitohan nu awewe geus sadar oge. Ongkohan ku tatanggana pada ngomongan, ulah rek ditinggalkeun bisi kumaha onam. Kumaha atuh satuluyna nasib marwati jeung ibu cacih indungna, kitu deui Den Joni. Cag urang tunda kaayaan Den Joni, caturkeun di hiji pagunungan. Aya 5 urang insan keur ngarobrol harita teh ditepas. Di antarana aya saurang aki-aki geus nyedek kapikun. Sedeng nuker diobrolkeun dinyaritakeun saurang awewe geus sapoe sapeuting leungit. Si horeng si mana horeng nuker ngariung ditepas teh di antarana. Si Cipeu Mang Odoy, Bi Uning pamajikanana Mang Odoy. Aki Joher jeung Nini Anyang, sedeng awewe nu geus sapoe sapeuting eueuh teh Neng Yani. Ngadon nyusul Cep Sumarna dumeh Cep Sumarna harita eueuh nu nganyahoankeun. Eta tuh da Bi Uning. Pet kawas budak pisan ngadon nyaritakeun ibu ramana Kang Asep dibawa ku Den Joni.
pada atong make caritakeun sanajan kubi uning katingali oge yen umawara mana Kang Asep jeung Joni panari geus kieu kumaha tah keuna iku perkara Kang Asep teu pati dipake kamelang teuing atawa hariwang ngage sabab lalaki tapi pokona mah nya Neng Yani we kasebut jiwa awewe saleuheung Neng Yani bisa nyusul Kang Asep turut tepung kumaha lamun teu tepung atawa Neng Yani mangih musibah di setengahing jalan mangkaning pajamanan ayeuna beuki dieu asa beuki harengheng terus loba anu ngarungsi ti pakampungan oge tari geus kieu kumaha bi uning teu ngarasa malang ku Neng Yani cek si Cipeu atuh Mang Odoy Maira ibi maneh mah kawas nu teu eujeun we lalampahanna teh sakitu ku Mang diomat-omatkeun pisan ti lemur keneh ceuk Mang teh lamun diparengkeun urang bisa tepung jeung Cep Sumarna omat ulah nyaritakeun perkara ibu ramana Cep Sumarna kitu ceuk Mang teh atuh omat ulah dicaritakeun perkara ibu ramana Cep Sumarna dikaniaya ku Den Joni eta iraha maneh nyarita ka Cep Sumarna teh euy uning cek Mang Odoy neuteup ka bi uning pamajikanana nu keur melengu kue gigireun Aki Joher mangkukna basa kuring panggih ditampian harita kuring rek ngalacai jeung Neng Yani nya harita Cep Sumarna ngulik ka kuring kalawan manehna nyaritakeun manggih ilapat sabada salat tahajud dina ilapatna teh tepung jeung indungna cerik-cerik nyebutkeun Bapak Asep disiksa cenah ku dahuan sinyo kulantaran Asep Sumarna nyaritakeun ilapat bari ngagulik ka kuring nya paksa ku kuring dicaritakeun yen nya mama ajengan jeung Ibu Haji dibawa ku Den Joni jeung ku babaturanana tujuhan kitu cek bi uning geus kitu kakara nerangkeun nu sajelasna nu matak isukna Cep Sumarna eueuh nu nganyahoankeun ngejat init anu tujuanana rek nepungan Den Joni tu rek males pati ari Neng Yani ngejatna kamari taksiran rek nyusul Cep Sumarna sabab ku ayeuna mah Neng Yani geus dikawinkeun ku Aki Joher sacara kawin agama ki kumaha tuh tos kieu ki Kang Asep tos 3 dinten teu aya ayeuna Neng Yani teu aya tos sadinten sawengi cek si Cipeu nanya bari ngareret ka Aki Joher nu keur melengu boro-boro nemalan malah Aki Joher mah teu ngareret-reret acan atuh nini anyang pamajikanana noe kana bitis Aki Joher kalawan pokna iya Aki lain melenguk we kitu kawas nu leuleus beheung si Ipeu nanya ka anjeun oh aya nyaon tuh lesian ini meni kawas nu piru rek ka mana tuh era atuh urang keneh teh lain rek ka mana si Ipeu aya tanyakeun ka anjeun saha nu kabeuleuh rupa-rupa teuing aing masih Ujang Asep jeung pamajikanana eueuh ayeuna nya kabeuleuh saha nu kabeuleuh Gusti nu Maha Agung aya kudu dikersakeun matak pidorak haeun nya aing mah eta aki-aki teh lain anu kabeuleuh lain tapi si Ipeu yeuh nanya rek nanyakeun ka anjeun oh baru si lain nu kabeuleuh Ipeu keur beuleuh naon atuh make kabeuleuh sagala mun sakalian ngabubuhi maneh atuh ceuk si Joher bari ngareret ka si Cipeu nya terek pidorakeun kumaha aki-aki teh aya ku keukeuh majarkeun anu kabeuleuh ieu si Ipeu rek aya tanyakeuneun ceuk nini anyang nyarita beuki tarik jeung siga nu keuheul rek nanyakeun naon si lain teh Ipeu nu balik atuh nyaritana tadi ceuk si nini lain kabeuleuh ayeuna aya tanyakeuneun pok atuh rek nanyakeun naon perkawis Kang Asep sareng Neng Yani kumaha na peryogi di pelerian ku abdi janten melang nama ku Neng Yani we sok sieun meunang kamusibatan di setengahing jalan mangkaning nuju werit ieu teh cek si Cipeu ayeuna mah nyaritana tarik ari katamah-tamah ngadeuketan Aki Joher oh jadi si lain jarek nyusul Yani kitu sumuhun kumaha kinten-kintenna kawidian ku Aki upami abdi bade nyusul milarian Neng Yani sedeng Kang Asep manawi diparengkeun tiasa kapenak gitu nya nyusulan Neng Yani jeung Kang Asep oh nya seg wae si lain ludeung onaman mah ini corangan ludeung ki asal didorong kudu awe ti Aki ira Aki abdi kedah miosna tuh ki na ayeuna teh wae enjing naonana si lain make jeung didorong sagala naon didorong teh kuasa roda we beuh sanes anu bade didorong mang abdi mah nyuhunkeun didorong kudu ki oh kudu kok insyaallah ku Aki didoakeun masing salamet kalawan si Nyai jeung si Ujang Asep masing kapanggih tur pada aya dina kasalamatan kitu
tidak iraha di mios naki disukanya kilawan cihanit moyan sama me ini kade poho apal-apalan ci aki apal kene kan amal-amalan ci aki teh cipeu palaki teh masih Cipeu pono syukur we apal kene mah kade ulah poho sia jeung satiap rek init-initan akan jauh kudu dikedalkeun heula eta teh hiji amal-amalan pikeun perjagaan diri lain pikeun ngajalankeun kana kamaksiatan atawa kajahatan telanan aki rek tampian heula yeuh bising kapopohokeun salat lohor ari lain geus salat lohor acan sia Jupri lain melenguk we kawas lain teh mikiran naon atuh Jupri ceuk si Aki Joher taksiran pohoeun deui kangaran Mang Odoy nyebut Jupri tuh nya geus ka mana-mani we ingetanana si Aki mah beuleu ipeu Ki Odoy disebut Jupri Aki lain Jupri eta mah Ki Odoy cek nini anyang sarwana ye nya si lenyed cek salah Ki Jupri si di Ki Odoy ngajarkeun Ki Jupri sok salah wae mani atuh saliwang pisan gegembira teh nini teh nya nyami bau urang katampian heula euy meh jongjon geus salat dahar malah Aki ge geus lapar ongko ti isuk-isuk can kararaban sangu sareme-reme acan cek Aki Joher abong kena geus pikun para wargi cikeneh atuh cikeneh tas dahar ngariung ditepas majah teh ti isuk-isuk can kararaban sangu saremeh-remeh acan jerut Aki Joher turun tuluy ngaleos dituturkeun ku si Cipeu jeung ku Mang Odoy isukna para mitra si Cipeu sabada sasarap tur geus pamitan ka Aki Joher jeung kanini anyang kitu deui Mang Odoy terus init kalawan ku Aki Joher didoakeun sangkan aya dina kasalametan samalah dibere heula cai doa inumeun. Para mitra pamiarsa ditilih kana kitu nama si Cipeu bener-bener belana ka Cep Sumarna jeung Kaneng Yani teu ngarasa pasek munapek atawa ngarasa karugian beh dituna ngarasa aral subaha lamun kitu teh mah keur si Cipeu gede amal-amalanana bari katingali siga jalma anu memang para mitra jiga bolon tapi ku pangarti anu sepi ku pangarti malarat ku pangabisa atuh dina kawanina jeung kaludeunganana ge lumayan siga bolon sateh ku siga na wungkul lamun bodo teh mah henteu bodo-bodo teuing tapi nya kitu ceuk tadi ge keur si Cipeu teu kaciri-ciri anu boga pangarti atawa pangabisa duka geus tepi ka mana harita si Cipeu lumampahna neangan Neng Yani jeung Cep Sumarna ngan harita barengan si Cipeu geus jauh ti sarakan atawa ti tempatna Aki Joher teh di jalan nganduka di wewengkon kampung naon aya ajag bodas keur ngingkig satengah lumpat sakapeung reg ajag bodas eureun tuluy ungas ingus ka sisi kagigir siga-siga aya nu keur diambean atawa aya di teangan geus kitu tuluy ceulengeu tatanggahan cungungung babaung lambat teu lilaki ciprit deui init ngan kitu jeung kitu polahna eta ajag bodas sajajalan barang tepi ka hiji pasawahan parang aya 5 urang lalaki nu tas maracul keureuh tas dalahar disampeurkeun ku ajag bodas cungungung babaung eta lalaki nu keureuh teh tas dalahar tingkorejat narangtung samalah nu saurang mah ngahus-hus bari ngamang-ngamang pacul atuh ajag bodas ngaharengan tuluy ngagogong tapi ari nu ngaganggu mah teu daek ngaganggu anggur depa ari teu daek ngaganggu para mitra anggur dep terila cengkat cungungung babaung geus kitu mah ajag bodas init deui nepi kalesna ti eta tempat duka ka mana cing cag nyaridakeun perkara ajag bodas caturkeun di hiji tempat nu hara-haraeun kasebut tempat nu tiiseun jarang jalma anu ngaliwat di dinya aya saurang lalaki keur campego hanapeun tangka caringi taksiran eta lalaki keur ngiuhan sabab panas poe meuni moreret eta lalaki nu keur ngiuhan dina hanapeun tangka caringin teh gawena luak lieu sakapeung korejat nangtung tuluy alak ilih kalebak siga aya nu keur ditempoan ku maneh teu dilagog cingogo deui ditumbu ku ngarenghap narik napas jero ngan kitu jeung kitu we polah eta lalaki teh bari eueuh baturna pisan saha atuh eta lalaki nu keur ngiuhan dina hanapeun tangka caringin teh naha Cep Sumarna naha si Cipeu sabab harita wetaneun eta lalaki nu keur campego teh bari neuteub kalebak aya saurang awewe geus lila nyerangkeun gerendeng eta awewe ngagerendeng
Lakadalah geni itu manusia nu biadab teh keur campego hanapeun tangka caringi. Keur nanahaun cenah ngajedog di tempat nu sakieu hara-haraeunana. Nah keur megat rampogeun kitu atawa nu keur ditunggu-tunggu kasebut baturna. Heun rek disampeurkeun ku aing. Hayang nyaho rek kumaha eta manusia biadab teh ka diri aing. Kitu gerendengna eta awewe. Kuring ngaleos rek nyampeurkeun ka eta lalaki nu keur jongjo neuteuk. Kalebak teu nyahoeun tukangeunana aya awewe nu nyampeurkeun. Sanggeus deukeut pok eta awewe nanya, atuh puguh we sanajan tumerapna ka jiwa lalaki. Tur ti beurang ege ngaranjug mah aya sabab keur satengah ngalamun aya nu nanya sora awewe bari teu kanyahoan torojolna. Keur naon anjeun ngajajentul we di dieu? Keur nungguan rampogeun? Kitu omongan eta awewe teh menigari hal. Gilak lalaki nu ditanya gentak malik. Sakedapan neuteub seukeut kana beungeut eta awewe siga nu neges-neges. Atuh awewe nanya deui bari manehna ge neuteub seukeut di barung ku budi baketut. Nah anjeun make colohok wae poho deui ka kuring. Cing teges-teges atuh tur inget-inget ku anjeun piraku make poho atawa teu apal temenan mah. Ari kuring apal ka anjeun. Geus kitu mah eta lalaki nu kakara nyarita kitu ge siga nu kasima. Bari teu leupas tina paneteupna. Ieu teh lain pokna cirihil awewe seuri. Nepi ka kitu-kitu na jelema kawas lain lalaki. Tur geus dewasa bari ngomong teu puguh ka hartina. Siga nu keuna ku eureub-eureub. Sawan anjeun teh? Eta beungeut nepi ka sepa kitu. Hah? Yeuh nepi ka pias. Tayoh kapatut nah kalah ka awak wetang ieu awak jangkung badag ceuk eta awewe setengah ngajejele. Geus kitu eta lalaki kakara nyarita deui. Lain poho deui lain teu apa ngan piraku jelema geus paeh make bisa hirup deui onaman. Nah anjeun teh jurigna ceuk eta lalaki nyangka jurig ka eta awewe. Cirihil seuri siga nu suka tur ngeunah seuri disangka jurig. Atuh puguh we lalaki beuki sieun dumeh awewe nu disangka jurig teh cirihilan. Sukuna kontan ngaroroncod bari ised-isedan siga nu rek lumpat. Sabab ngarasa sieun mangkaning tempat nu sakitu. Sunina tur eueuh deui jelema. Pok eta lalaki nyarita sorana semu ngageter. Hampura akang rumasa akang anu jadi margana anjeun korban teh. Geus geura balik we ka tempat anjeun anu sieuna. Ulah rek ngaganggu ka akang. Ulah rek nemongan ka akang. Ye geura ini. Geura unur ku akang didoakeun anjeun. Masing ditarima iman Islamna. Dihampura tina sagala kasalahan nu gede nu leutik. Nu karasa jeung nu teu karasa ku diri anjeun. Geus geura miang. Urang mah geus lain-lainna deui. Atuh nyai di ditu akang di dieu. Cek eta lalaki menta dihampura. Para mitra eta lalaki harita teh menta dihampura tur make ngadoakeun sagala bari unur-unuran. Keduk tonggongna ngageduk kana tangka caringi. Kuring teu perlu didoakeun ku anjeun eueuh hartina manusia biadab ngadoakeun ka batur sarua jeung bangsat nyarek maling ka bangsat. Tibatan diguguk kalah diseungseurikeun. Disangka jurigna tawa kuring disangka setan ku anjeun. Lain kuring melain jurig lain setan lain ganderwo. Tapi anjeun geus jadi barayana setan ida jilatna tulo. Sabab anjeun geus jadi manusia biadab. Manusia nu malarat tina dasar agama. Nu teu boga rasa di kamanusaan. Saha nu disangka geus paeh tur disangka jurig teh nemongan ka anjeun teh saha? Ceuk eta awewe. Para mitra bari terus merong. Nya anjeun kapan anjeun teh geus maot? Heueuh saha pok sebutkeun ngaranna. Lain anjeun-anjeun wae da sakabeh manusia teh boga ngaran. Pok sebutkeun saha ngaranna anu ku anjeun disangka geus paeh teh? Nya ngaran Yani adi akang nu bungsu, ceuk eta lalaki. Nyebut ngaran awewe katelah Yani. Ana ceuleukeuteup disebut ngaran Yani teh seuri. Meuni siga anu ngeunah seuri ceuleukeuteukan. Yeuh kuring nu disangka geus paeh tur diaku adi anjeun ku anjeunna. Joni, ceuk eta awewe nyebut ngaran ka eta lalaki katelah Jon. Si horeng si mana horeng eta awewe teneng Yani nu keur nyusul-nyusul cep sumarna.
tur manehna oge keur diteteangan ku si Cipeung. Atuh eta lalaki bener Den Joni lanceukna Neng Yani satung turunan sira. Ngan harita Den Joni duka teuing rek ka mana. Duka teuing tas di mana make aya di tempat anu ashara-haraeun. Bariku ayeuna tepung jeung Neng Yani adina. Lawan Neng Yani pokna. Jadi kuring tadi aku adi anjeunnya geus paeh diroga halaku ajak bodasnya. Nya kapan akang teh lanceuk anjeun nu panggedena. Tur beunang disebutkeun gaganti bapa tema Den Joni. Tapi tetep muringi sabab sangkaanana mah Neng Yani teh jurigna nemongan. Ngaku mah meunang kuring di aku adi anjeun. Atuh anjeun hayang di aku lanceuk ku kuring tur ceuk anjeun gaganti bapa. Palebah manana anjeun hayang aku gaganti bapa teh Joni? Ya Joni sanajan kuring nepi rup ku padung rap ku lemah ka urugan taneuh beureum ge. Moarek ngaku lanceuk jeung teu kasawang di aku adi ku anjeun. Bisa oge kuring ngaku lanceuk ka anjeun. Tapi ka jelemana dari kana akhlak kalakuanna. Komo bari anjeun geus dianggap jelema biadab. Teu hayang-hayang teuing ngaku amit-amit barina oge. Ceuk Neng Yani. Dina babasaana teh sanajan singket tapi cukup peureuss. Nah anjeun make nyarita kitu sagala Yani. Kiari anjeun teh bener geus maot diroga halak wajak bodas. Sabab bareto waktu akang jeung si Pedrik neneangan anjeun kapanggih bajuna ngalumruk dina taneuh. Geus rarawek bari pinuh ku getih. Tapi ayeuna bisa tepung deui jeung akang. Bener anjeun teh geus maot atawa hirup keneh Yani? Den Joni si janu cangcaya kana sangkaan manehna yen Neng Yani geus dianggap maot direweg ku ajak bodas. Yeh Joni, Gusti Allah moal cueut kanu hideung moal ponteng kanu koneng. Moal nangeui endog ti bongkokna, moal ngalindungan ka umatna nu boga akhlak kalakuan nu nyimpang tina dasar agama jeung nyimpang tina kamanusaan. Memang kusangkaan anjeun mah jeung nu sejen diri kuring teh geus dianggap paeh jadi mamangsa ajak bodas. Tapi kanyataanna mah ngajungkiring keneh tur bisa tepung deui jeung anjeun. Bisi anjeun canyaho naon sababna, naon maksudna, naon tujuanana kuring nyampeurkeun ka deuri anjeun di tempat. Lamun hade dicaritakeun mah kuring ini ti tempat teh. Nu ngarawatan teh ngahaja neangan anjeun. Jadi anjeun teh bener Yani adi akang masih keneh hirup. Bener kuring masih keneh hirup. Di mana aya jurig bisa bungkeuleukan? Ngan anjeun teu perlu nyebutkeun adi kuring. Tema Den Neng Yani budina kuraweun. Aduh Yani, hampura akang geulis, hampura akang. Den Joni. Ku ayeuna mah katingalina siga nu teger. Malah ngadeuketan tur menta di hampura. Tapi Neng Yani pokna bari mundur sigan embung paantol jeung nu jadi lanceuk. Gampang menta di hampura mah. Tapi jawab heula pertanyaan ti kuring ku anjeun Joni. Rek nanyakeun perkara naon anjeun teh Yani? Narek nanyakeun perkara duit ladang ngajual imah bagian anjeun nu diinjem ku akang teh. Insyaallah ku akang ayeuna rek dibayar, tapi ku ieu perhiasan ye, panitih dinar. Tok perawatan ku jadi lamun dijual teh mah leuwih gede tibatan duit nu diinjem ku akang. Topkeun hitung-hitung akang mah mere sawareh we ka Yani. Den Joni ngaluarkeun perhiasan. Panitih dinar dibungkus ku sapu tangan. Kalawan ditinggalikeun ka Neng Yani malah diasongkeun. Kuring geus aya kana 4 poena neneangan anjeun lain rek nagih duit. Ongkohan kuring moal awal ku duit sakitu. Ayeuna anjeun rek mayar ku eta barang perhiasan ke heula ari kuring kudu haripeut ku teu teureuyeuh. Barang meunang maksiat mah haram ditarimana ge keur pi kuring. Lamun kitu mah Yani teh nyangka jahat ka akang teh. Eta mah kumaha ceuk pangakuan batin sorangan bae. Da kuring mah teu nyangka anjeun jahat. Rek ladang kesang asli pek. Rek ladang maksiat pek. Ngan kuring teu hayang narima. Ngan kuring rek aya tanyakeun ka diri anjeun. Tapi lain nanyakeun perkara duit bagian kuring. Ladang ngajual imah titinggal nu jadi inung bapa, nu dipake ku anjeun. Atuh rek nanyakeun naon atuh? Den Joni teu leupas tina paneuteupna para mitra. Kitu deui Neng Yani silih teuteuk. Usaha inung bapana Kang Sumarna dikaniaya, pok geura jawab nu sacara jujur. Lamun anjeun ngakukeun jadi manusia. Para wargi anu mulia, harita para mitra Joni nyarita. Masaha kitu nu nganiaya inung bapa Sumarna da Kang mah geus heubeul ge terpanggih jeung inung bapana Sumarna. Baheula aya panggih basa ngajual imah teh ti harita nepi ka kiwari teu kungsi panggih deui. Tang tu moal panggih deui jeung anjeun. Sabab geus areuweuh ti dunya ngan kusaha dikaniayana inung bapana Kang Sumarna. Nah make nanyakeun kusaha dikaniayana.
Namun kitu mah maneh teh nyangka ka akang nganiaya indung bapana Sumarna nya. Eta pangakuan batin anjeun kumaha? Rumah henteu nganiaya indung bapana Kang Sumarna. Pok jawab nu jelas. Lamun anjeun hayang panjang umur Joni, Cek Neng Yani. Nada-nadana mangancam ka Den Joni lanceuk. Yani lamun kitu maneh mitnah ka urang. Den Joni katingali siga nu ambek. Reng dianggap mitnah heug. Rek dianggapnya kuring nyangka ka anjeun jahat pek. Kumaha ceuk pangakuan batin anjeun bae. Sabab batin anjeun mah teu bisa dibawa linyo, teu bisa dibawa bohong. Ongkohan nu baris jadi saksi dina waktuna anjeun ditakonan, dina waruga anjeun keneh. Bener anjeun anu nganiaya sacara biadab kanu jadi indung bapana Kang Sumarna. Maneh teh eling ya ninte. Puguh-puguh ngadon mitnah. Saha anu nganiaya atawa maehan indung bapana Sumarna saha? Teu puguh teuing. Moal saha deui nu nganiaya sacara biadab ka indung bapana Kang Sumarna ari lain anu keur adu hareupan jeung kuring. Tema Neng Yani beungeut nalir beusi atah beuleum keuneuk katingalina. Ulah gagabah sia maneh ngomong teh Yani. Abong kena aya paribasa, bibir teu diwengku, letah teu tulangan. Ngomong janji pelanung we sia. Lamun kitu mah anjeun teh neangan urang teh hayang nampa panyiksa ti urang beureun nya. Kasabelan sia. Teu beunang di aku dulur. Nah sia teh kabina-bina teuing. Kieu-kieu ge lanceuk sia eta deuleu. Den Joni jadi nafsu. Ti dituna mah teu suka dituduh maehan indung bapana Cep Sumarna. Nyaeta kersana Mama Ajengan Dahlan jeung Ibu Hajah Ningsih. Rasakeun pembalasan ti aing sia Joni. Ciat. Asa jauh tina ukuran anggang tina gambaran. Neng Yani baris wani rek nganiaya nu jadi lanceuk. Harita Neng Yani para mitra nyabut peso balati mung hanyakal waktosna kabujeng seep.